didinya asal dekliwat jelema ke aman teu tina garong ke aman teu tina garong garongna berangkat asal dekliwat deui isukna di deuleu deui aman teu berangkat ternyata sapoe dua poe seminggu 2 minggu aman jelema rame kuarima aman garong aman garong garong anak buahna neangan ieu kepala garong urang ka mana kepala garong urang leungit diteangan ku anak buahna ieu waduh sehu urang leungit teangan ku jana terus aman ya Allah renganan keur mondok di pondok pesantren eta keur ngaji diintip ku anak buahna weh kepala orang ngaji hanya garong ngaji cek dia garong ngaji garong terus diintip isuk kaji deui ieu anak buahna kabeh kaget daratang tah ka kepalana bos kumaha ieu lalakon harta geus dihandapkeun gunung ambalayatun kumaha ngabagina ieu bos cak gana bararagi bae ku sia ai bos aing mah geus teu kudu dibagian ai kumaha teh aing pikiran aing mah geus ka kuburan geus ka akhirat kok berubah heran aing anak buah heran anak buah masyaallah diteliti terus ku anak buahna begitu diteliti bos ieu kumaha mimitina kaula ieu ngintip tengah peuting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinereng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid bil khusus para kiai anu haladir di dieu nu lintuh nu kuru nu kolot nu ngora mudah-mudahan para kiai diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala diparanjangkeun umurna dilobakeun rezekina diberi bisa nyarandung Haji Jaya kenceng awet amin
bangun hayang paratur pemerintahanana sipilna militerna nukalersan hadir di haflah anu sami-sami kusim kuring dimulyakeun mudah-mudahan urang ngadoa ka Allah pemerintah urang diberi kondusif ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dihandap ti RT tepikeun ka presiden mudah-mudahan diberi jala lujur jeung araradil amina bangun daek-daek enten panitia penyelenggara haul berikut walimatul wakiroh kula ditipu deui bae cenah ngaruat masjid tina embung ge jadi daek barang neuleuh ka dieu mana nu deuk diruatna ieu mah lain ruateun gempureun atuh lain kudu diruat ieu mah kudu diubrak-abrik aja nyieun deui tapi meureun sakieu aya meureun aya anu dihadean ieu ge meureun nyaho kacana nyaho WC nu jelas wa diruat bae lah da beja karuat ka kula mah anyar masjidna berarti ke Nurjaya kiai jeung ngabohong mah atuh biasa bae wayang ngabohong mah ngabohong bae para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu urang ku Gusti Allah dikersakeun kempel di ieu masjid karuhun masjid anu geus puluhan tahun mudah-mudahan urang diberi panjang umur kos umur masjid panjang umur haji dek panjang umur dek nararaon maksudnya panjang umur ya wali-wali mah ngadoana ka Gusti Allah menta pendek umur kabeh marenta pendek umur bae Gusti lah mendingan pendek umur bae tapi ka sorga kurang di mah yang panjang umur bari can jelas kemana ini sebenarnya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dinten tege urang hirup jelas bakal maut paeh teh pasti jasa teu kudu diceramahan lantaran nu kasaksian ku urang ma urang bapak kolot urang emak kolot urang tatangga kadang anak kadang incu urang geus maot ti heula nu kuari disebutan almarhum almarhumah al-fatihah almarhum al-fatihah almarhumah al-fatihah engke mah Kiai Haji Nurjaya al-fatihah pasti eta kos kitu bakal Kiai Haji Hamid al-fatihah pasti eta mah bagus di Fatihah RT sebodoh jadi Fatihah di Fatihah mah inget ka Gus Dur Allahu yarham Gus Dur ketika ditanya Gus yang paling diinginkan oleh Gus apa sih baik dikala jadi presiden atau setelah lengser jadi presiden tidak ada lain yang saya inginkan adalah ketika saya wafat
istri, anak, teman-teman dan sekitarnya mengirimkan Fatihah buat saya. Eta lah hebatna Gus Dur. Mun cek ngomong urang mah eueuh deui dipake ka hayang iwati mun geus maot jelema maraca Fatihah jangnana. Dikabul ku Gusti Allah, datang ka kuari. Jelema berduyun-duyun zarah matehahan Gus Dur baik nu langsung dirinya maupun di pondok-pondok pesantren di mana baik para muhibin-muhibina. Ki Durjaya mun maot can pugu. Paling kebo nu Fatihah sapi. Komo ieu mah ieu. Wallahu alam. Ki Durjaya onom anakna mah pastilah Fatihah. Aya murid 2 3 4 10 aya Fatihah. Ai ieu anakna ge tek mampus. Karyawanna teu dibayar-bayar moal Fatihah. Malah nyumpahan. Tah ieu mah ragap diri urang. Mun urang maot. Almarhum Ki Awiyan teu nyaho urang mana kahirupanana kumaha masantrenna di mana teu nyaho. Ajunanya ka kula cenah kumaha kieu tuh aing deui urang Cilongo. Sia urang dieu teu nyaho. Teu kumaha aing teu nyaho. Kunaon nanya ka aing? Tah eta bahasa Bandung tah. Asal aya aing be Bandung. Ternyata horeng ieu teh asal nama jelema anu tukang maling. Asli nama pamalingan Ki Awiyan teh. Tuh asli nama eta. Lu batak ieu Ki Awiyan aslina Garong. Tapi di Patehahan tah maninggara di Garong. Mungkin di Patehahan. Kiai Nurjaya macan buku di Patehahan, Kiai Awiyan mah Garong di Patehahan. Maning mana? Kiai maot di Patehahan, Garong di Patehahan, maning mana? Tuh, dasar Garong kabeh. Kula dek nanya, lamun aya jelema di bulan Ramadan maca Quran tamat sabulan Ramadan nu bebeja ka kula aya nu 10 kali, aya nu 7 kali, luar biasa. Aya nu 5 kali. Nu diajak ku kula ge ieu tah tadi teh, ulah disangka sakali ge teu tamat. Asal digerokeun sahur. Sukula digarakan sahur deh, ya terus di ngaranna mana tadi dijata ya. Wih, keur tadarus. Asal geus beres, bae horeng ngedeng deh horeng henteu. Asal kadengina doang. Kayak supeuting digerokeun deui. Deh. Ih, getol amat ya kode teh. Nanya ka pamajikanna, emang eta getol belum? Bah, di mana? Eta aya di HP digerokeun nyanangan. Eta mah supaya ku kiai kanyahoan eta bae pajar. Parenganan kakula mah bisa nipu ka Allah mah ngagocek-gocek awasna. Emang Maradona. Aya nu tamat 2 kali, aya nu tamat sakali. Hebat. Aya nu setengah teu kuat heuai deui. Aya nu ngan dicekal doang ta Quran dibuka auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Kuari Quran wallahu alam di mana. Kula badek nanya.
aya jelema tamat deui Al-Qur'anul Karim dibaca rapih macana makharijul hurufna ngaji nageh di Badus Salam nage eleh Badus Salam mah tingkat nasionalnya nama tingkat planet lah hebat mah geus pokona mal anu ngelehkeun hebat jasa nah iya hebat jasa tapi teu berubah hirupna Quran tamat ngridit terus Quran tamat nonton TV terus Quran tamat main gaple terus Quran tamat si mbak dibonceng dicolok terus dibandingkeun jeung anu ngan saayat doang maca Quran tapi nyulusup ka jero hate ceuri merenung asa nyangkrung ayat di jero hate saayat berubahlah nu tatadina jadi garong tatadina jadi pamalingan tatadina jadi dugala kuari bener-bener nuturkeun aturan ulama soleh nyana maningan nu tamat bae tah terus-terusan tapi perubahan maningan nu saayat tapi berubah maning mana ieu mah nya teu maca saayatnya teu asup pamustungan ieu mah ya atuh teh nu tadi mah teu berubah ge tamat Quran deres tamat teu berubah ge aya nileuna ari ieu mah tamat henteu saayat henteu berubah henteu parah ya tadi ge di mobil geus ngomong bae duaan teh jeung itu sa mobil jeung kula wani di hareupeun kula ge Kiai udah dipake ka hayang cenah iwati nyandung ya parah anak buah parah didaftarkeun ka Kinurjaya ku aing tuh nah ieu baheula aya hiji dongeng terkenal jasanya jawara lahir di Uzbekistan kemudian nyana langsung ke Basrah tidinya nyana terus jadi garong penjahat setiap jelema mengarah ke Baghdad kunyana dibegal asal aya jelema dagang begal jelema rekreasi begal pokoknya jelema boga anak buahna ge luar biasa dibegal terus datang kasieun jelema nu endek liwat ka dinya ku tenar-tenarna eta jelema begal pamalingan dahsyat lamun ngalawan bunuh ngan teu pernah sampai ngabunuh paling nonjok paling nampili aing ngabunuh macan pernah ngan harta maku jana dibegal wah teu ka itu datang ka setiap nu endek liwat ka dinya ragu aya eueuh ieu begal aya eueuh ieu begal berani nyewa jagoan untuk keselamatan hanya untuk keselamatan diri dan demi keselamatan nyewa jagoan kos kuari begal teh ambalaya urang dagang lintas Lampung Palembang mawa barang di Palembang ka dieu begalna sabaraha rupa wani nyekel abri urang kajen cicing di dieu daripada begal ambalaya begalna make balok di dieu make pet KTP-na urang Cisokan tolong begal eta polisi teh begal buktina kok cenah kiai ngomong kos gitu dulur kula ka Palembang di Palembang Masya Allah eta peuteuy murah jasa dihitung ku janda ieu peuteuy ku murah-murahna datang ke pasar Kemis Masya Allah keuntunganana 10 kali lipat 10 kali lipat diborong ku janda di Palembang langsung nyewa truk berangkat
datang ke posisi sekian tes datang ke pos sekian dihitung datang ke pasar kemis rugi dihitung datang ke pasar kemis rugi mantap datang ke pasar kemis teh geus teu didagangkeun woi saha nu hayang peuting oh sabeh kunaon sia eta geus pokona ulah nyebut kunaon geus sesa maling sesa begal losang sia tah mamang kula eta langsung dicekel emang polisi begal kabeh kumaha sih mimitina eta cara tadi dagang eta masyaallah wani make polisi ieu tukang karung lamun kurang-kurang backing polisina beak ka kolor-kolor nyana mun mawa barang ya ka ditu ka mana ka Karawang polisi di dieu daripada begal-begal ambalayah mani nyewa polisi eta begal kena disewa kunyana jadi nyana tukang nyewaan begal eta tah ieu begal terkenal anu luar biasa sehingga komo awewe mah sieun deuk liwat teh satu ketika nyana mampir di hiji pondok pesantren santri nangan aya 10 kurang leuwih nyana merenung ari eta si jelema nararaon di dinya kadang aya 10 20 dararata nyana terus datang ka dinya ngintip begitu ngintip kiaina keur maca Quran A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala bil haqq ayat eta dibaca langsung cerik eta begal cerik kurucu cai mah teu katahan terus cerik atuh kiai mah terus wae maca Quran nyana terus beuki kebal beuki cerik ingak-ingakan beuki kebal terus kadenge suara kus parawan encan kawin teh kebal kenceng cerikna kenceng dahsyat maka peuting jam 2 pan kiai nu bener mah maca Quran teh jam 2 jam 3 Bangsa Ki Nurjaya mah wallahu a'lam bissawab kiai nu bener mah maca Quran teh jam 2 jam 3 negereneng eta ge kitu langsung ceurik da dahsyat keluar kiai barang keluar kadieu pakaianana pakaian garong kiai kaget ini pu aing teh lain cek keneh kaget kiai tapi terus didegetan langsung sujud jana plek cerik beneran ku kiai dihudangkeun dibawa ka hareup ditanya saha ngaran urang mana pagawean naon tah begitu ditanya pagawean ulah pagawean ngabegal ngagarong wah cak kiai ulah-ulah imain digarong kaget kiai haji ieu kunaon ceuri begitu kula ngadenge kiai maca alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah tiba-tiba terasa aya nu asup ka jero hate kula nu pirhartieuna wallahu alam bismuradi alam yakni apakah can datang waktu lilladzina amanu ka jelema-jelema nu iman antakhsha qulubuhum nundukeun hate-hatena li dzikrillah eling ka Allah wa ma nazala minal haqq jeung eling kana hak anu diturunkeun ku Gusti Allah aturan hidayah asup ka jero hatena
caknyana direnungkeun eta Al-Qur'anul Karim dek datang ka iraha maneh umur ge sabaraha taun dek iraha maneh nundukkeun hate inget ka Allah inget ka aturan-aturan Allah kade sakedeung deui maneh bakal paeh dikubur amal perbuatan bakal dibawa ke jero kuburan urang diuk kieu amal diuk kieu bakal aya ke dikubur urang salat bakal aya puasa bakal aya termasukna garong bakal aya mere baso kasih mbak ojo jeung susu aya bakal aya pagawean cisoka eta kabeh pagawean eta Al-Qur'an saayat doang ge Masya Allah datang ka nyelesep ka jero hate alam yakni apakah can datang waktu lilladzina amanu ka jelema nu ari iman jelema nu ari iman teh antak saqulubuhum ngarendahkeun hate tunduk li zikrillah eling ka Gusti Allah urang dibaca eta Al-Qur'an dibulak-balik ayat eta jancan orang ngerenyed dibulak-balik deui tamat deui sugan aya ngerenyed ayat eta ka jero hate teh aya tapi saayat ketika nyulus ka jero garong bisa tobat ka Gusti Allah Masya Allah tidinya asal dek liwat jelema ke aman henteu tina garong ke aman henteu tina garong garongna berangkat asal dek liwat deui isukna di deuleu deui aman henteu berangkat ternyata sapoe dua poe seminggu 2 minggu aman jelema rame kuari mah aman garong aman garong anak buahna neangan ieu kepala garong urang ka mana kepala garong urang leungit diteangan ku anak buahna ieu waduh sehu urang leungit teangan ku jana terus aman ya Allah horenganan keur mondok di pondok pesantren eta keur ngaji diintip ku anak buahna weh ieu kepala urang ngaji nya garong ngaji cek jana garong ngaji garong terus diintip isuk kaji deui ieu anak buahna kabeh kaget daratang tah ka kepalana bos kumaha ieu lalakon harta geus dihandapeun gunung Ambalaya tun kumaha ngabagina ieu bos cak geuna bararagi bae ku sia ai bos aing mah geus teu kudu dibagian ai kumaha teh aing pikiran aing mah geus ka kuburan geus ka akhirat wih kok berubah heran aing anak buah Masya Allah diteliti terus ku anak buahna begitu diteliti bos iya kumaha mimitina kaula ieu ngintip tengah peuting begitu diintip kiai keur maca Quran pas ayat alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah dek iraha hate tunduk khusyuk ka Allah inget ka Allah padahal orang diberi iman tidinya aing nyurucut inget di jero kubur inget di alam akhirat ikumaha kuari mah aing geus pepegatan sia bae geus ka ditu los aing mah geus tobat bos ai bos tobat atuh kabeh deuk ilu tobat ulah sok mimilu maneh bae terus mabok teruskeun musia maling terus henteu kula gerek milu bae akhirna anak buahna milu kabeh ngararaji ngaji terus dimimiti alat ngaji terus ditambah ku fikih ditambah usul fikih ditambah
ku tafsir ditambah ku hadis dan lain sebagainya. Tanding ternyata saat eta di negeri Mekah, di negeri Madinah, Baghdad, Iran, wabah tenar kapinteran eta jelema luar biasa. Nanya hadis sakicep, nanya tafsir sakicep, nanya fikih sakicep, nanya alat makomo geus dudi engkekeun. Jago wabeh manehanana ulama-ulama pemerintah kabeh taluk ka ilmu eta garong. Lamun tadina garong bae jadi wali, ieu mah diajak ngaji ge masyaallah. Padet terobah-robah ngadagleg ayat tinggal ayat itu kos kieu bae mangga we ieu sarua ulah ngadagleg teu pernah aya hiji ayat tersentuh pernah kamar ieu tah aya kasentuh ku ayat ku lagi rada kata aja hebat amat datang ka ieu merenung bagi kunaon sia kasentuh ku ayat mana tadi cenah badu salam ku ngeunah-ngeunana lain ku merduna lain makhrajna lain naonna maknana wih hebat amat sakulah ya ieu mah luri budak ye aing mah mawa ge tun teu aduh masyaallah hebat amat ke makna ayat nu mana fankihu ma ta'alakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' ceknya karenung mun opat ngeunaheun meureun urang sia beblon tah tuh kudu make ayat nafsu tah tenarlah nyana kehebatanana jeung kaistimewaanana maka dijadikeunlah ulama sadunya saha eta urang lamun baca kitab geus tenar geus sering manggihan Fudail bin Iyad anu terusnya cicing di Mekah terusnya cicing di Jabal Abi Qubais anu kabelah dieuna geus mung kapanggih jeung jelema bahkan manehana lamun salat Jumat ka Masjidil Haram ge embung murid-muridna kaget kunaon mama embung ka Masjidil Haram geus ulah sok nanya mama maneh bae hae ka ditu sakali nanya kitu dua kali kitu tilu kali penasaran ke mama kami kan murid dijejeukeun ka Masjidil Haram ai mamah henteu kami hayang nyaho alesanana kumaha mun hayang nyaho alesanana kula lamun ka masjid neuleuh anu sujud sukuna ngacung benerkeuneun mama dibenerkeun lain benerkeuneun loba jasa nu salah teu dibenerkeun mama engke bakalna dicaekan ku Gusti Allah neuleuh sujud ieuna kahalangan ku kopeah ku sorban lain benerkeuneun je loba jasa teu naek ngaraji neuleuh toab salah toabna mantak los maraneh bae mama mah keun bae teu salat Jumat ge masyaallah tidinya kaget murid-muridna begitu terus ngadeheus rahasiana naon mama bisa jadi kieu hiji rahasiana di jero hate ulah aya nu nyayang kecuali sieun ka Gusti Allah ku sieun ki Fudail bin Iyad ketika raja khalifah mere ka manehanana sekitar 4.000 dinar mun kuari urusanan ukuranna ada 2 miliareun kunyana ditolak bikeun ka batur haram beuteung kula kudu kaasupan duit ti pamarentah percis kos ki Nurjaya nya ge kos gitu haram cek Nurjaya beuteung aing saeutik mah mun loba masalah ku baca bae ilah ulama ul akhirat nuku urang kuari di haolan nu teu jaho urang manana kumaha kahirupanana ieu teh lain jelema sambarangan ketika kula haol nu pertama baheula di dieu manggih sesengitan ceuk kula seungit naon ican di bejaan di dieu aya almarhum Ki Awian kula manggih sesengitan ceuk kula seungit naon isi ieu mah lain seungit sambarangan ieu mah lain seungit dunia bangonna ieu mah ieu tah kuari kula ngaha urang babarengan ngahaolan
begitu kukula di istighorohan sekali 2 kali supaya muncul katilu kali alhamdulillah Kinurjaya mau kebo ya Allah Ji seperti teh Ji hese udah gaya-gaya hokeun kos kitu teh hese lamun Habib Lutfi babari jasa kula kabari teh si Pekalongan alhamdulillah ilu konferensi sadunya nu diondang 40 negara tapi nu datang 60 negara sadunya konferensi toriko tetapi 1 hari lain 2 hari lain 3 hari lain Habib Lutfi mah kos kitu geus ulah jaritakeun konferensi mal kaharti ieu ge nu diajak ku kula kararieu bae kan kitu amat kiainya kitu amat kiainya geus atuh datang ka kuari nya mah atungan datang ka ditu hees dahar balik atuh teh jawaban naon emang si bidug mah kitu labeng tapi begitu kukula dicaritakeun heran jarang aja lain deui itu urusanan Habib Lutfi mah kos kitu mun zarah Assalamualaikum oh iya naam oh masyaallah marhaba salam beres zarah kos kitu zarah ka Habib Nuh di Singapura Assalamualaikum Waalaikumsalam insyaallah ya kif bangun ngobrol kedek teh gitu beres Assalamualaikum beres iki gitu kemarin zarah ka ditu ka deket tangkal caringin Assalamualaikum oh iya iya saya kabar yang sakut ti anak siapa aya Habib Lutfi model kos kitu ya Allah hese jaritakeun anak amprok jeung sahabat akur bae jada mah kuari jeung pamarentah hayu jeung jawara hayu jeung Cina hayu jeung Icek hayu kabari urang manggih Gus Dur kuari manggih Habib Lutfi aneh teu kaharti moal kaharti tah ieu mah jana mah osok kos kitu tah sekali waktu dah zarah ka abah ka dieu Cilong nangtung bae nya kula mah geus siap-siap babacaan kula geus siap milu babacaan macan naon coba henyang nya dangan kieu bae oh iya betul ya dah beres balik tuh kalau macan naon di sih aja iya nurutan iya ho aja ku anak na isu dari bakal grogol sok turuti itu para rugu Masya Allah kula sok turuti itu para rugu ayo datang ke berkat baik iya jana mah gaji kadi ge nu dideleuanana lainna naon cenah aya jahe nya cenah panjang ngaji si kos kitu maksudnya tahu diri kolot ge normal bener abnormal tah balikan deui lamun urang nganyahokeun seorang penjahat garong kemudian jadi ulama teu kira-kira jadi tumpuan seluruh ulama kaul sufi hampir nyadap di Fudal bin Iyad walaupun kuku bahagia seperti itulah perjalanan koreng nya nama diangkat jadi walina ti orok kene nya nama diangkat jadi wali ti orok kene kok jadi garong wallah kok saja pandi tah nya ti leuleut emang diangkat jadi itu Kang Sami itu beres nah ieu almarhum Ki Awian jelema nu aneh kata dina sarua jelema rada kurang beres kabelah dieuna ngaji sageus ngaji terus pinter ngajina geus pinter ngaji boga guru ninggalkeun ngaji zahir terus nyana zikir bertafakur ka Allah rada aya perubahan saeutika belah dina pemikiranana embung ngahiji jeung kolot hayang ngahiji jeung budak bae ieu kaanehannana mantengna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala
mantap untung urang dia aya hiji makom di dia anu lain sambarangan urang dina mungkin katutup tapi urang jauh mah ku Gusti Allah dibere caang aya nu datang teu nyaho urang mana tetapi loba nu hasil maksud iyalah urang tadi nu mantap kula hadiah heula lain sambarangan ieu teh hiji contoh bahwa kajenting urang geus kolot tetapi lamun himmatul aliyah menuju ridho Allah ulah kahalangan ku kolot ulah kahalangan urat tatadina penjahat urang renungkeun satu ayat tadi apakah can datang kitu ka jelema anu iman urang nu iman teh antakhsha qulubuhum nundukkeun hate urang lidzikrillah inget ka Gusti Allah jeung inget kana hukum-hukum anu geus diturunkeun ku Gusti Allah ulah seperti jelema anu baheula diturunkeun kitab ku Gusti Allah Injil diturunkeun Taurat min qablu memeh urang tetapi manehanana teu iman ka Taurat teu iman ka Injil sehingga terus sakahayang nafsuna jadilah jelema fasik wa katsirun min fasiku lolobana jelema pararase jang contoh lamun di dieu aya makam sholihin belah dituna waliun min auliyaillah keren teuing sholihin baheulana nu tatadina jelema urut kurang beres tapi diangkat jadi sholihin Fudel bin Iyad penjahat jadi waliun min auliyaillah lamun Kiai Dahlan tanjakan tatadina tukang ngadalang nya nama tukang dalang wow ya da lamun ngaji ge kulantaran tatadina dalang ngaji di kieu mah kocrek ieu aya kocrek-kocrekan bae ya tatadina dalang tapi jadi wali Allah Subhanahu wa taala mantak naon urang kuari nyadarkeun diri ulah kahalangan ku kolot ulah kahalangan ku jahat ulah kahalangan ku radikal tapi tingali moal kebal deui urang pae saenggeusna pae nu milu amal urang ka jero masyaallah kadang-kadang kareueut komo nagara kuari kamari teu jalan politik jeung perekonomian kuari diresapel encan ngajamin resapel ieu sementara orang sakit hati geus nyieun kekuatan geus jadi kekuatan lain lalagaan suara-suara untuk mengarah ke revolusi geus loba jasa tinggal urang nu teu nyaho naon di presidenan ku sasaha ge urang mah kieu bae dagang toge bae urang mah dagang kangkung bae tapi di luhur mah kuari keur acak-acakan malah geus mun dicaritakeun mah rempan mantak urang mendingan mawas diri masing-masing mendekatkan diri ka Gusti Allah lantaran di luar negeri Baghdad kos di urang awalna Syria kos di urang awalna Yaman kos di urang awalna Turki kos di urang awalna mentak para ulama dikumpulkeun sadunya untuk memecahkan Indonesia lantaran Indonesia tegas di ujung tanduk entak kurang sing loba ngadoa khawatir lain dalagaan tetep kurang mah ngadoana mudah-mudahan Allah mere salamet ka urang salamet ka negara urang salamet bangsa urang urang lamun nyaritakeun salamet mah gampang tapi lamun orang nyaritakeun per provinsi kuari Inggris per provinsi Inggris nyaritakeun salamet mudah-mudahan amin mudah-mudahan salamet amin tapi di luar ieu kapan loba jasa provinsi aduh hese nyaritakeun modal poso dan lain-lain sebagainya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu teu aya deui nu dicaritakeun iwalti haul akbar
terutama haul kiawian sekaligus nyaritakeun tentang masjid nu alhamdulillah saat ieu masjid geus mentereng dibangun sedemikian rupa lain teu anyar ngan tukang basna leungeunna kurang lalempeng jadi kos ieu lah bentukna alhamdulillahirabbil alamin tapi ieu ciri kampung kumaha masjidna ketika masjidna kokoh berarti iman orang dinya kokoh ketika masjid eta teu kokoh maka iman eta kurang kokoh aya nu unik etik ye dibayah aya pabrik semen Cina semen merah putih eta teh karyawana dikirim di Cina kabeh kaje urusannya anak tetapi hal-hal lain mengerikan kajian mah urusan anak negara urang mah sakarang membandang zohirna bae di jerona konflik negara ieu pabrik belah dia diurug sisi laut asal geus diurug tanah eueuh bae asal geus diurug tanah eueuh geus puluhan truk bahkan ratusan truk asal geus rata ke eueuh tanah kuari muncul aya batu bentukna kos masjid si batu bentukna kos masjid ternyata didinya teh dipake musyawarah sadunia didinya teh Ki Nurjaya mah teu kaajak ini mantep mencet sapi bae nya nama bagianana Haji Pandin teh cenah mah bagian yen samin bae sedengkeun cakolot di mana-mana pulau cangkir di mana geus rata awas kadua di mana bayah geus kadatangan ke orang asing awas ieu kuari geus aya kajadian model kos kitu nah ieu mah kula mah teu rek nanaon henteu sama sakali henteu endeup ge kula mah ngabejaan nu can kawin gara kawin sakitu doang besi kaburu gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu urang kumpul merenung ka alam akhirat untung jelema nu geus maot ku urang dihadiahan ku urang dipatehahan tetapi ragap diri urang ketika urang maot anak urang bakal matehahan urang moal tatangga urang bakal matehahan urang moal sedengkeun di jero kubur ba teu butuh jeruk teu butuh apel teu butuh korma nu dibutuhkeun adalah titiis kiriman anu harirup di luhur gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah alhamdulillah masjid sebagai tanda kekuatan iman jeung urang lamun ningali tempat-tempat teh urang sadar ningali lapangan cek pikiran orang oh paranti main bola ningali balai desa oh paranti ngabenerkeun SPPT ningali polsek oh paranti tempat setan udah gitu kan begitu ningali masjid Masya Allah paranti main gaple nyahoan kabeh masjid teh harbadak masjid mah al masjidu baitu taqiyin masjid adalah imahna jelema nu tararakwa asal jelema geus leuleus bae hatena haju bae asup ka masjid lamun can leuleus moal daekeun lamun jelema happy bae nyandung can dicarekan ku nu kolot moal daekeun ka masjid lasal nu kolot geus carekan we haju bae ngadapang we di masjid di masjid kula ge eta aya jelema ngahape bari ngedeng kula mah teu engah asal kula salat ngan ngahape asal salat ngahape kabelah dieu ku sering nanya ka ieu eta si jelema bari nangkara kok ngahape bae kunaon nyandung oh paingan berarti hubungan jeung ngora di masjid jelema eleh main di Cilongok mah di Cilongok bae
beok kabeh elemen ka masjid kieu asal kula liwat ka masjid ngan aya asal kula nanya di eta sih eleh main cenah kiai oh ya bu masjid aing pake lelecehan kitu budak tapi antepkeun daripada nyana ngunculungkeun ka sumur dibandingkan ka masjid ieu ge asalna ieu masjid kos kitu tipena ieu tipe bangsa eleh main ka dieu pelarian anu nyandung disarekan ka dieu salah geus da ieu masjid lain lalagaan ieu nikmat nu mantak wa takaffalallah Allah nanggung man kana baituhu al masjidah ka jelema anu imahna masjid masjid baitu kulli taqiyin imah setiap jelema nu takwa jeung Allah nanggung ka jelema nu imahna masjid ditanggung ku Gusti Allah lamun urang geus memiliki masjid berarti urang teh geus asup ka imah Allah lamun urang geus memiliki masjid urang geus asup ka imah Allah ku Allah dijamin setiap jelema anu imahna masjid dijamin ku Gusti Allah jamin tina naon ieu nu untungna ieu minar roah wal jawaz ila sirat minas sirat ilal jannah dijamin ku Gusti Allah tina kasenangan rahmat jeung nu paling indah adalah liwat di jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga ieu masjid ieu leutik we ieu masjid tapi tanagana gede jasa diisian ku lembur ieu asana moal naon gitu ngaranna moal mahi moal pinu moal mahi moal muat masjidna leutik kampungna gede tapi tanagana gede lain cakula tapi cak Kangjeng Nabi tanagana lain lalagaan wa takaffalallahu man kana baituhu al masjidah Allah nanggung jawab ka jelema anu imahna masjid ditanggung minar roai war rahmati wasyirat wal jawaz minas syirat ilal jannah Gugus si Allah ditanggung senang ditanggung rahmat ditanggung jaga di akhirat liwat di jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga lamun urang dedeulean mata urang salah ieu masjid kos kieu amat tapi maknana bakal nyebrangkeun urang dieu tiblah dieu neraka ka surga ya Allah ieu lain lalagaan dia cak Kangjeng Nabi eta mah ditanggung jawab jang nyebrangkeun jelema ti dieu ka ditu ka surga nah urang dieu nu kamari nempelkeun cat eta geus meuli tiket mantep guys pokokna bada cat tadi dia ya aduh anu kamari meuli paku wah geus mantep alah cenah ieu mah urang dieu mah kamari teh ngan syukur sabagian encan kuari encan kabagian aya nu loba keneh nu encan mere kumpulkeun bikeun ka Haji Jaya kena kawin deui teh ieu lain lalaga di tanagana gede jasa dan mantap urang setiap neuleuh masjid urang mah neuleuhna ku mata ieu bae bagus amat, jore amat, gede amat, leutik amat. Tapi lamun urang ningali ku mata ieu teh Allah nanggung jawab ngaberangkatkeun urang nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga. Sadajan leutik masjid mudah-mudahan urang dieu kabehan engke jaga dipuateun ka dieu. Nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim salamet. Sehingga orang dia kabehan bisa nyebrang melalui masjid ieu salamet kabeh menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di lain tempat masjid sarua bae. Yu urang ropea masjid sing hade. Ulah ngabanguna aya kotoran di masjid kemudian dipiceun eta teh geus termasuk tiket ka surga. Miceun kotoranana doang, miceun kotoran tiket ka surga. Nu kamari teu kabagian ngabangun masjid deulekeun mun aya kotok ngising gegeran. Mun eueuh bae kotok-kotok urang garinyakeun ngising sia. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah urang nu mangkat daek dieu kieu ge urang hayang salamet. Adapun fasilitas menuju keselamatan aya di diri urang sakumaha
urang dek diangkat jadi wali ku Gusti Allah ulah neangan nu eueuh fasilitas jang wali aya di diri urang. Napakuran mata urang bisa jadi wali, napakuran ceuli urang bisa jadi wali. Dina harti fasilitas nu dibikeun ku Gusti Allah ka urang ialah jang menuju jadi menuju neangan menuju mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Cuman ngutak-ngatikna hungkul nu kudu aya nu nuduhkeun. Gitulah para jamaah dek menuju dek neangan ridho Allah fasilitas nu aya di urang. Ketika urang dibere harta eta teh fasilitas jang menuju ridho Allah. Dibere ku Gusti Allah, urang teh dibere fasilitas, meureun urang dibere tanaga gede jang babantu neangan ridho Allah melalui tanaga. Mun urang ngebahas kos kitu sesuai jeung pembahasan Imam Ghazali panjang, sakabeh fasilitas nu aya di awak urang ieu teh bisa ku urang ditafakuran untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Mantak kula osok lalaunan ngaji aya malam Salasa Ki Wahab, Ki Hamid, Ki Nurjaya, Kiai Ticaringin teh sakara. Lan Bedi jeung nu lain-lainna lalauna. Budak detik teu meunang ku kula, budak ngora teu meunang. Awewe ulah. Ieu mah ngaji khusus nu karol nu tereh pareh bae kitu teh. Meunang karolot lalauna ieu teh jang naon jang mikiran diri urang pamere Allah ndek digunakeun supaya mengkerucut pakeneangan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu urang kumpul di dieu mudah-mudahan dicatat ku malaikat dijadikan sebagai saksi bahwa orang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ayam pasrah sapasrah pasrahna kumaha Allah. Hese urang deuk ngarasula kabeh. Ulah-ulah pasrahna naon ni pasrah urusan rezeki. Kadang-kadang urang teh can bisa. Sakieu ge urang ngaji bae tapi tidak bisa komo teu ngaji paingan hararedang bae hararedang bae jelema nu kurang pasrah teh eueuh ketenangan mantak hati ma'asoma istimewa di zamanna anjeunna jadi panutan kabeh ngadengekeun ujangan anjeunna ngaca kana ucap jeung tingkah lantarannya nama geus bisa pasrah ka Gusti Allah. Bahasa pasrah teh bahasa urang, bahasa kita mah tawakal. Kita bisa bae urang ngomong tawakal tapi praktekna hese tawakal teh praktekna ya Allah ya Rabb. Sakigi urang ngaji bae sakumaha tadi komo teu ngaji. Sadegeun tingkatanna aya 3. Hiji tawakal jang urang. Naik saetik solihin wali taslim. Naik deui ka luhur tafwid. Eta urang bisa ngomongna doang. Jadi hese jasa praktek. Ditanya Ki Hatim Asom, ieu bisa tenang kieu hirup banguna eueuh masalah boga rahasia naon? Ceknyana boga rahasia sadar 4 perkara. Hiji boga kasadaran bahwa rizki nukula wajin tingku kumaha ge moal ku batur. Lamun nukula mah nukula bae kajeun di kota, di kampung, di gunung, tetep bae nukula mah nukula bae. Geus lamun eta rizki geus diatur ku Gusti Allah nukula moal ku batur, atuh kula tenang ceuk. Eta urang ngomong mengenahan kan nya.
bangunan ngeunaheun bisa. Tapi eta praktekna isuk-isuk keneh waduh asana ku batur ya. Asana ieu aduh lamun teu giat asana ieu. Tah eta tah urang. Nah eta nu mantap ge. Tapi haran kok kotok asana. Tah mantap kula tenang jak jada. Moal. Wajen kumaha ge nukula tetep nukula bae. Nu lain tetep bae nu lain. Tah eta tah urang geus nyaho. Kos kitu teh geus nyaho tah. Jang ketenangan urang. Tawakkaltu 'ala Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pasrah diri ka Allah, urang mah teu daya teu upaya. Geus diatur ku Gusti Allah. Urang tinggal sadarna jeung praktek data nu hese. Tah bisa eta beta hiji tah merdeka urang hirup. Merdeka tah urang hirup. Tenang. Modalan ku urang puluhan juta ratusan juta lai urang eueuh bagianana lain nambahan dan hutang. Jadi modalan kurang air bagian urang mah araraya bae. Contoh geus ambalaya tah tinggal kasadaranana nu encan aya di urang. Neangan ilmu sadar ieu lah nu hese. Jang nyadarkeun diri urang supaya urang bener-bener tawakkaltu 'ala Allah. Ya Allah. Tayatalah hatim asom hebat. Ditanya deh nomor kedua tina opat naon? Nomor kedua tina opat sadar bahwa perbuatan-perbuatan amal-amal nu dititah ku Allah moal bisa digantian ku batur. Kulantaran teu bisa digantian ku batur, kulama wayah beramal mah beramal ku wajib ku kumaha geus sebab ieu mah bagian kula. Moal kaganggu wayah maca Quran, wayah maca sholawat, wayah tahajud, wayah salat duha, homo eta mah salat anu 5 waktu mah, kemudian puasa kewajiban haji, pokona moal bisa diganggu sebab amal perbuatan teu bisa digantian ku batur. Kurang mah urang di salat duha bae salat duha ulah-ulah 8 rakaat 4 rakaat baheula 2 aya bae tanu ngajak bisnis tuh mah diseri bae eleh taku bisnis tah ji ieu urang berangkat ye non lantaran aduh ieu mah gede ieu keuntunganana ieu coba deuk salat duha teh jadi teu bisa digantian teh padahal mah salat duha tah tungtung nama bisnis ngajejas salat duha teu tah eta urang teu bisa teh istiqomah badak cek hati masuk iya tuh kula mah wayah beramal sebab ieu teu bisa digantian kudu sejer cekeun ayo bae ya Allah ya Rabbi da mentak ayalah nyana ngabogaan hizib hatim iyalah kaistiqomahan kula ceknya sebab yakin amal teu bisa digantian ku batur salila hirup kula moal lila hirup di alam dunia rugi lamun kula haju ninggalkeun beramal. Masya Allah ieu jang kelas biasa ieu mah sebenarnya ieu mah jang kelas urang Pasir Gadung jang kelas Pasir Gadung ieu mah kelas biasa-biasa. Ya Allah ya Rabbi taraweh bage urang mah eueuh itidalan taraweh 10 menit selesai di mana eta Pasir Gadung 10 menit selesai malah mah aya memeh Isa taraweh na memeh Isa cenah batur taraweh urang mah ngarokok goblok teh coba tah ieu beramal teh urang lalawara aja dipigawe ku dipagaweuna cantang tu jadi amal ya Allah ya Rabbi. Tah ieu nu kadua katilu naon
nu katilu sadar bahwa maut eta bakal datang jeung datang nate yang ngadadak. Henteu pernah aya surat heula. Kepada yang terhormat Lurah Miskar, seminggu yang akan datang engkau akan dicabut. Kan ngeunaan kos kitu mah tah. Atuh henteu Lurah Miskarna keur di showroom pae. Orang ada yang nu maot di masjid keur sujud senang, orang nu maot keur tahlil senang, orang maot keur maca Quran, masya Allah, maot keur ibadah zikir ya Allah ya Rob, maot keur itikaf masya Allah. Dan ieu mah keur di hotel, masya Allah, di anu osok mandi aya uapan teh naon teh misal ngaranna Blaseri. Lantaran lieu maot ngadadak teu pernah dibejaan deui urang. Nah cek atim asong nu mata kulama selalu inget ka maot sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni aksiru min zikri hazimil ladzat, lobakeun eling kanu megatkeun kana kanikmatan paeh. Ulama terus bae sakena inget ka paeh teh terus bae inget ka paeh. Inget ka paeh, inget ka alam barzah, inget ka akhirat, inget ka bakal dihisab, inget ka bakal kapanggih jeung Gusti Allah. Masya Allah. Tah nu mantak urang haju dae ka tadi kamana ka pantai cerita gitu kan. Nah eta kan poho ka paeh. Aju segala kemana di Lebaran coba bejakan kemana tuh solear tuh ngakurkeun banget tambah jeung Zainuddin tah jeung pendi ka ditu eta kan ngaranna poho ka paeh eta kos kitu ya Allah ya Rabbi kasep-kasep urang diakur-akurkeun jeung solear Masya Allah. Lamun tadi ayat anu dibaca ayat khauf eta teh diawalina ge ku ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, hei manusia sing sarieun maneh ka Allah, dititah urang sieun ka Allah, dititah sieun ka Allah. Lamun urang geus boga sieun bae ka Allah aman. Belajar sieun teh ka Allah teh kudu belajar, sebab lamun teu belajar moal bisa belajar, tentu belajar teh kudu aya guru. Abeh bisa saenggeus bisa abeh jadi adat atas sieun teh ulah kamari sieun wayang teh bulan kamari mah aya teh sieun barang lebaran mah eueuh. Di bulan Ramadan mah aya ngerenyet sieun ka Allah barang lebaran. Oh Masya Allah, Masya Allah, manggi awewe make calanana sakieu. Tadi dongeng kakula dongeng jelema, dongeng aya jelema ceritana bulan puasa teh tarawehna hebat, maca Qur'anna hebat. Barang lebaran pan nyana teh anu kuari ngojek teh naon ngaranna? Ngojek teh naon ngaranna? Grab. Manggi sewana Cina marake sakieu. Cek kede iya aing urut kamari bulan puasa tapi manggih sewa kosilah cek nya teh jadi tukang ieu nya ditumpakeun ku nya dua dirempet aju nyedak cek nya teh cek nya jangan ke depan atuh cek nya jangan nempel tuh enggak enak cek nya aju nempel Gojek tolol cek nya teh nidageun jasa jadi ping-pingna putih. Nah kadi teh beres dianterkeun ku nyana ka perumahan. Barang di perumahan aya dieu telepon sabang sakene kos kitu deui. Jadi eta bulak-balik teh boga sewana ka beneran kos kitu meureun mah gogodan ti Gusti. Atuh meureun gogodan teman ti Gusti. Ya Allah ya Rabbi kapetingkeun mah make sempak doang. Make sempak doang cek nya ieu sararial jasa cek nya sewa aing kudu kos kieu. Eta nyana aju ngalamun bae di imah aing eureun bae kitu ngojek cekeun ieu sewana nu kos karari teh seputar lebaran
seputar lebaran teh bu kamari maing cenah taraweh maca Quran aya ngerenjed tasieun ka Allah barang boga sewa kos kitu dibere nomor SMS kalau bapak butuh nih nomor saya sial cek ini nang tangan kieu cek tah ieu lah ngerenyed sieun teh lamun encan dipelajari ku urang bakal leeh bae sieun teh lamun ku urang teu dibisakeun bakal eleh bae sieun teh lamun ku urang teu diadatkeun atuh eleh bae cacak-cacak urang ye urang sok ngaraji be sieun kurang ka Allah buktina ngeridit ya terus bae bang ajudan terus bae ya urang neuleuh awewe atuh nu kira-kira geulis mah jatelok kicep-kicep terus bae berarti kan eueuh sieun tah malah hook da ieu ittaqu rabbakum sing sarieun maraneh kabeh ka pangeran inna zalzalata saati syai'un azim geus dibejakeun sagede kumahana cik ahli bilagah mah ku pohara-poharana dina kirohkeun syai'un azim saenya-nyana gunjlang genjlongna dahsyatna kiamat eta teh syai'un azim dijelaskeun kabla dituna tazhalu kullu murdiatin amma arda'at yauma tarawnaha anjeun bakal neuleuh jeula di poe kiamat eta jelema anu nyusuan poho ka anak di mana indung poho ka anak moal aya tetapi ieu mah dilucuteun bae ku dahsyat-dahsyatna coba eta masyaallah tazhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadau kullu zati hamlin hamlaha nureuneuh ngadadak ka juru nureuneuh ngadadak brek ka juru geus acak-acakan geus acak-acakan masyaallah bahkan leuleuh jelema teh sukaro wa mahum bisukaro marabok sing goleh padahal mah teu mabok teh naon teu mabok teh naon eta kadahsyatan poe kiamat sabenerna mah kiamat eta di hareupeun urang kiamat eta di hareupeun urang teh kiamat kubrong ke kiamat sugro pae nu tadi dicaritakeun teh maut emang maut kumaha gitu dedeleuan nu ieu teh pan dirobah lah kajeun teuing molotot ge di kieu-kieu tah ku urang di kieu-kieu wal bisa dirobah ku Allah dedeleuanna teh misalna urang misar maot teh misalnya molototnya tah neuleuh nu kamari ngabonceng si Mbak teh araya tadi kadeuleuh ieu cak urang misar teh ngajurus ka neraka jahanam kadeuleuh tah nu kamari teh ngabohong teh kadeuleuh nu kamari teh nipu teh kadeuleuh nu kamari naon deui urang misar coba sebutan buat kadareuleun tah amal-amal urang anu bakal ngadorong urang ka neraka amal urang nu bakal ngadorong ka sorga eta teh dibuktikeun eta teh lain teh dahsyat syai'un azim inna zalzalatas saati syai'un azim masyaallah ya ditungtungna nu mentak awalna ge tadi teh walakinnallaha dan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum korenganan walakin azaballahi syadid siksa Allah wahar sakira-kira urang dideuleukeun ka siksa Allah setik bae cara neuleuhna Kangjeng Nabi moal bisa seri-seri acan cek Kangjeng Nabi niscaya maneh careurik bae tapi urang mah pan ieu tenang-tenang bae nya urang mah kalem-kalem bae biasa bae deres nu ngora keneh mah ieu nu geus karorot ge biasa bae nu geus karorot malah main HP boga HP na ge 3 pan boga HP na ge 3 tenang da suka kamar teh lain nasbeh ngeuleuan WA-an dia kumaha coba ieu lalakon ieu kuan dia kumaha coba lalakon duaan masyaallah karim nah ieu deuk rahasieuna urang ka Gusti Allah geus dibejakeun kedahsyatan kiamat seperti eta
geus tidak bejakeun maut eta seperti eta, tetapi orang biasa-biasa baik. Ya Allah ya Rabbi, nah iyalah urang berarti masih dangkal keneh sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dititah urang sieun mah bahkan sieun eta jadi makom khauf. Lamun geus sieun jadi makom kabelah dituna ciri jelema anu geus sieun ka Allah haju sieunna jadi makom sanajan teu sare teu tunduk. Cirina kitu beta, sanajan teu sare teu tunduk. Sare sapoe-sapoe ting teh ngan sajam atawa 2 jam tapi burinyas. Tah eta jelema nu sieun ka Allah. Sok geura jelema ditangkep bae polsek sapoe-sapoe ting teu hees cenah. Teu hees. Sieun teh nya teh sieun teu sare cenah. Lantaran boga ka sieun, dahar teu geunah, nginum teu geunah, lantaran ditangkep teu daekeun sare. Urang ngahareupan siksa nu sakitu dahsyatna. Lamun nyaritakeun siksa ulah jauh-jauh di Bukhari, bae di Bukhari kabari kula ngaji Bukhari. Saeutik we heulanan kesang. Ieu mah bab kesang bae tadi dina kitab Bukhari. Aya jelema engke di akhirat kesangna ngan datang ka sakengkeongan amalna nu gorengna datang ka dinya leres. Aya nu datang ka dengkul masih kuku cuprakan keneh. Aya nu kesang teh datang ka cangkeng masih bisa ngap-ngapan. Aya nu kesang teh datang ka beuheung masih keneh bisa kikiran. Aya nu kesang teh datang ka irung. Aya kesang liput teh kumaha coba ieu. Bab kesang we heulanan bab kesang di akhirat. Ngarendeng jeung jelema nu bagus, kesangnyana kesang itu. Henteu bisa kieu kesang urang teh ya, haju ka dia teh henteu. Nyana bae. Nah ieu urang bab kesang bae encam bab nanaon? Beuh, masyaallah. Asal orang Pasir Gadung moal meureun datang ka irungnya, mudah-mudahannya paling datang ka dieu doang ya. Datang ka liput, luar misar mah 1 meter ti luhur mah. Kaluhur cenah. Ta ieu bab kesang bae ge urang mantak tadi, walakin azaballahi syadid, supaya sieun ulah bab dipanggang, ulah bab dikulub, ulah bab ngerecek, ulah bab ngagolak, bab kesang bab kesang encan dikanarakakeun masih kena di mahsyar geus model kos kitu. Bab kesang walakin azaballahi syadid. Ya Allah lain lalagaan ya. Nailah hati masoma hebat jasa nya nama lantaran nu tadi teh eta hiji rezeki aing moal ku batur ieu teh tenang. Nomor kedua amal itu bisa digantian ku batur atuh aing mendek beramal bae jamal kebel di alam dunia. Nomor katilu paeh anu ngabejaan yakni paeh teh ngadadak ih atuh aing mah terus bae inget ka paeh. Urang ningali almarhumah di dieu atuh pan biasa dongengna Isa biasa keneh terus ngobrol keneh dek dihudangkeun saur batalagaan keneh maksudnya pajar hirup keneh tapi ternyata kan teu aya. Nah coba eta seperti kitu kula ngadenge deui carita di Cikande tamu sok biasa ka imah atuh sehat bugar eueuh kumaha mentas keliling datang ka imah maot. Coba eta aju di Belaraja kabari carita tamu sarua bae mantas buka aju salat maghrib samarga ka imah ngopi itu terus kieu beli kursi titah ku pamajikan di taraweh orang seueuh ayo coba eta loba ya dongeng seputar naon gara-gara lebaran nu nyaritakeun maot ngadadak tidak maot ngadadak teh atuh teu kajahoan deui. Ya Allah ya Rabbi nah eta terjadi kabatur atuh ka urang wallahu a'lam. Aju terus itu nu nyaritakeun naon gara-gara kapal tibalik mah eta mapan berjamaah meureun maot mah ratusan jelema dan lain-lain sebagainya. Anu ka ditu nu ka Bogor teh aju cicing di sisi jalan aju neuleuh cai mandi ka bawah ku cai tadi kuno yang irin segalanya meureun malakal maut geus kieu bae aing nungguan sia cek kada teh. Nah ieu nah jadi lamun urang carita seputar sieun geus datang ka mana urang sieun ka Allah geus datang ka mana mentak
carita Al-Qur'an nikmat ku urang faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jelema nu bisa ngajauhan neraka aju diasupkeun ka sorga, jauh tina neraka aju asup ka sorga, eta lah nu bahagia. Usahakeun ku urang ngajauhan tina neraka, berarti larangan-larangan ti Gusti Allah ku urang jauhan, perintah-perintah Allah laksanakeun. Ieulah jelema nu faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, teu aya kahirupan dunia kecuali tipuan. Tapi urang mah teu ngarasa ya katipu ku dunia teh teu ngarasa. Teu daekeun ta urang teh boga perasaan bahwa dunia teh nipu ka urang teu daek. Malah urang mah cinta jasa karena dunia, teu daek boga pikiran bahwa dunia teh penuh ketipuan. Aing asana katipu ya ku dunia. Henteu. Malah urang mah bobogohan bae jeung dunia teh. Geus lain bobogohan deui mencintai bahkan lain mencintai deui leuwih dicinta naon ya resep atuh cinta resep teh dunia teh henteu bae urang teh boga pikiran dunia teh penuh tipuan. Masyaallah karim teu daekeun dah ya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir ya hatim naon si nuka opat bakal mentak jadi tenang gitu. Nuka opat boga perasaan sadar sasadar-sadarna bahwa Allah teh neuleukeun bae ka kula, teu pernah sadetik henteu neuleukeun ka kula. Etalah cek hatim asom anu kula terus-terusan ibadah ka Gusti Allah, berbakti ka Gusti Allah, datang ka boga perasaan diri kula sorangan eueuh kusebab terus bae dideuleukeun ku Gusti Allah. Teu pernah teu asa teu kadeuleuh Gusti Allah teh jeung teu pernah asa teu dideuleukeun ku Gusti Allah. Nah lamun urang bisa nopat perkara geus bakal bahagia. Urang bisa nopat perkara tadi urang bakal sorga. Hiji sadar bahwa rezeki nu urang moal ku batur, tenangkeun diri urang. Kitu cenah kiai ulah usaha, saha nu nita ulah usaha. Usaha mah usaha ke sia ayeuna ngawarung eureun tani eureun kararieu becak pamajikan kapan teu ngawarung lah tu deui urang aya urang ieu aya menteu bae asana moal kebal pamajikan balik atuh usaha mah usaha bantak ieu mah kelas urang tawakal mah kelas urang usaha ngan pasrahkeun ka Gusti Allah. Ya usaha naga dititah ku Allah, urang boga tanaga nu Allah, segala rupa diatur ku Allah, usahana make aturan Allah. Jeung lain usahana nu diulah, ta'alluqna cumantel kana dunyana nu ulah mah. Adapun usahana mah jang kebutuhan urang, jang kebutuhan pabajikan jeung keluarga atuh dititah ngan aya aturanana make syariat ngaranna ieulah tawakal. Ieulah nu kitu ngaranna tawakal. Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tawakal, sahabat ngadengikeun bae kieu. Jahe ka harti ta ku sahabat. Hiji mangsa sahabat dagang. Make onta. Saenggeus dagang kana onta ka pasar. Ka pasar tutup pateun deui ka onta, balik ke Madinah, ke masjid. Maju ontana tenden di hadapan masjid nyana ngadoa ka Allah, ya Allah ya Rabbi abdi nu Allah onta abdi nu Allah barang nagan wa Allah ku ari dek ditawakalkeun dipasrahkeun ka Gusti abdi erek perjamaah jeung Kangjeng Rasul. Geus onta ada di luar kalian biasa cukup berarti syariat nyana ka masjid salat wiridan beres keluar onta anu maling nyana ngadoa deui ka Gusti, ya Allah ya Rabbi atuh teh dipalingi lain abdi nu Gusti atuh onta nu Gusti barangna ge nu Gusti anu maling ge nu Gusti saboro Gusti eta hebat tah jelema tah eta hebat tah kos kitu karena papasrah saboro Gusti geus pokona we jangan ngalamun bae kieu ye leh cek eta tu segala ge nu Gusti saboro Gusti bae cek eta leh yes, ye bayanya nangis. Saya setengah jam mah berenang. Terus baik aing balik aing ieu naik naon segitu. Duit dibawa, barang dibawa kabeh di onta lah. Tawakkaltu 'ala Allah
geus beres menang sajam teh aya nu nganterkeun ka dinya menang sajam aya nu nganterkeun onta berikut barang-barang kagetnya na kakaragenya nek balik tanya ku nyana ayeuna onta tas di mana kula pamalingan cek nyana teh ayo kula dibawa bagus dibawa di jalan aya nu ngahadang jelema teu wau ka kula teu wau ka nyana teu ngomongna naon ngan ngomong sakieu doang sia maling jelema nu tawakal ka Gusti Allah lamun teu dianterkeun bacok sia ku aing kula ngalawan cek nyana begitu ngalawan disempring leungeunna pegat sakit akhirna ditalian leungeunna dibabandulkeun ka di tayeu leungeun kula akhirna kula cek kula teh geus kula neuk ngabalikeun ieu balik bawa henteu kula mah neuk nyarita bae ari ieu rombongan jin apa malaikat apa setan apa jelema ulah nyaho cek nyana ulah nyaho balikeun geus aduh aing teu meunang nyaho cek nyana ayeuna dibawa deui leungeun bari geus buntung sakieu nah jadi jelema nu tawakal teh bakal ditangtayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ajeun ku kumaha ge sok geura tawakal ka Allah nah ingat urang mah bisa ngan ngomong doang tawakal ari dek munggah haji beka karak ngalengkah suku hareup atuhud bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah wala haula sungut doang hate mah henteu pasrahkeun ka Gusti Allah hiji cek hatim asom rizki nu urang moal ku batur inget ka dongeng abah bae ku kula sok didongeng-dongengkeun aya jelema keur ngadahar jagong teh begitu ngadahar jagong kakaraga datang ka dieu nah aya kotok jalak sia cek jalan teh watu eta diudang kotok jalak teh atuh cepat geus teu beunang balik deui ka imah nah cak jana horeganan geus datang ka sumut ge aya lain rezeki mah pacokotok keur ngalamun bae ge nang 10 menit ngahanju-hanjunya aya jelema tatangga Assalamualaikum waalaikumsalam naon kula boga tanggal jagong di kulup ya jamang haji tadi ku aing deuk di dahar sakjana tadi pacokotok ka ditu ieu ku datang sapiring ieu tah ieu tawakal lamun urang napak kurang tawakal nu lain rezeki urang geus datang ka sumut ge ka dieu lain nu urang mah lain bae dasar nu urang kajenting jauh ti mana datang bae kula asok aya merenung saeutik aya urang Lampung datang ka imah Masya Allah temawa kadu geus rapi jasa cucukan dibawa ku jasa sebelah tilu Assalamualaikum salam kula mah ka dieu teh cenah ieu buka tangkal kadu di imah alhamdulillah amis saya inget ka kiai cek cenah teh kula diberesin kula mah nganterkeun doang kula deuk balik deui nganterkeun kadu ti Lampung nganterkeun ngan genep-genepna deui coba eta ya Allah ya Rabbi Masya Allah yes jadi tanah nyana balik itu bere ongkos bung jangan kula mah inget bae ka kiai beres kan dihitung dah aku lah pemajikan anak kabeh mantep ya pas dibukaan teh aya tamu udah beuki jasa ka kadu modal Ki Azizi gitulah tamuna maksudna babaturan deukeut jasa aja dah ye jadi keur buka kadu Masya Allah ka hobi kula ye cek kula teh anak pemajikan ge sebenarnya henteu tapi jadal milu nimbruk sa mobil eta teh pan ti Lampung ka dieu maksudna mah jang kula jeung keluarga nah nyana datang sa mobil kula ngan ka bagian 2 nyamplung nyana bae nu loba mah beneran cenah kungeuna amat ngana tolol sia tapi kulantaran rizkina beureunanan Masya Allah atuh masalahnya rizkinya anak nah kos kitulah Allah ngatur lamun ku urang di tapakuran pohara jasa di Lampung datang jang kula jol dibelah teh aya tamu anu akrab jasa tamuna barengan ngadahar siring nyamplung Allah ngatur seperti eta ulah boga pikiran kieu mun ulah waka dibuka mah sebeuh meureun ulah boga pikiran gos kitu lantaran memang geus rezekinya anak nah lamun urang pasrah
bahwa rizki urang moal ku batur, nu batur moal ku urang. Tenang. 2, amal moal bisa digantian ku batur, anak itu urang kudu sigreg. 3, maot eueuh nu ngabejaan, ngada-ada kabeh ge maot mah dek datang. Nomor 3, Allah deuleukeun bae ka urang sadetik teu pernah teu deuleukeun. Bahasana ge laisa baini wa bainaka bainun. Antara anjeun jeung kaula cek Allah eueuh antara lantaran bi takumu ku ayana kaula ku kaula maneh jumeneng wa bi ku ayana kaula anjeun teh hirup dihirupkeun ku kaula diatur ku kaula laisa baini wa bainaka bainun antara kula jeung anjeun cek Allah eueuh masa eueuh antara ngan anjeunna nu beloon cek Gusti Allah kunaon atuh teu boga perasaan deukeut padahal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Terjemahanana ana aqrabu min nafsika wa ana aqrabu min nutkika wa ana aqrabu min hablil warid. Kaula leuwih deukeut tibatan diri anjeun, kaula leuwih deukeut tibatan omongan anjeun, kaula leuwih deukeut tibatan hablil warid. Kunaon atuh maneh ngarasa jauh kanyahoan jauhna kok make jeung ngarumpak kana sagala rupa larangan kaula nu haram nu subhat jeung sajabana berarti anjeun teu asa diperhatikeun ku kaula.